Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng sim kuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina judul gara-gara pelet anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos di Palihan Bandung. Kasugri para wargi dina jujutan hanca carita anu katunda padaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarekeun kayaan di bumina Bahkarata nu mana harita masih kene aya Mang Suha, si Kojek katut si Emon, nyaeta keur pacental-cental antara si Astur jeung si Kojek oge si Emon. Eta hanca teh mitra. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paos nama urang, sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Bah, abah, cenah kuring rek dilaporkeun kanu berwajib sangkan dibui. Nah kumaha urusana ieu teh? Nya eta mah urusan maneh. Uruskeun we ku sorangan. Maneh anu geus nyieun pasoalan, jadi maneh keneh anu kudu mereskeun. Ah teu bisa kitu bah. Apan kuring teh anak abah. Piraku anak sorangan dituding ngabohong ku batur, tapi abah anu jadi kolotna teu ngabelaan. Manggeus jempe Syadu Rohmat montong norweco wae. Lamun si laing salah nya tinggal ngaku salah. Lantaran dewek mah sanajan kanu ngaran anak, tapi lamun nincak dina salah walrek ngabelaan. Geus bosen kudu ngabelaan maneh mah lantaran geus loba teuing pasoalan anu dijieun. Tah ti saret ayeuna diajar mereskeun pasoalan ku sorangan. Tapi da ayeuna mah kuringna oge teu nincak dina jalan salah atuh bah. Jadi ceuk pikiran maneh lamun nyiksa batur teh teu salahnya. Nya teu salah bah. Da peuting mah lain nyiksa. Tapi kuring teh ngabela diri. Lantaran kuring jeung si Endul basa peuting balik lalajo teh dikoroyok tah ku si Kojek jeung batur si Emon Markemon. Jeung si David weh. Nya atuh dilawan we ku kuring teh. Da pirahku digebugan batur kudu cicing wae. Tah lamun kitu salah tawah henteu. Cing sok pikiran ku abah. Walon si Asdur nyaritana bari jeung pepeta. Hayang ngayakinkeun ka bapana nya lamun dirina ku harita mah teu salah. Lantaran ngabela diri. Ah sangeuk teuing dewek mah kudu mikiran pasoalan maneh. Pikiran we tamah ku sorangan. Piraku moal aya pasoalan dewek we hayu anu kudu mereskeun. Tah ku ayeuna mah pek bereskeun ku sorangan. Ceuk Bahkarata nyaritana tandes tur daria. Barang ngadenge kitu Mang Suha anu titadingan ukur ngabandungan kanu keur silih tempas. Pok harita ngomong. Abah, nah kumaha saterasna atuh ieu teh? Nah make nanya ka abah. Tanya tah ka jelemana. Abah mah geus moal pipilueun kana ieu urusan. Lieur matak darah tinggi deuleu. Lamun maneh rek minta tanggung jawab, pentawe tak ka jelemana. Jawab Bahkarata bari nunjuk ka anakna. Ngadenge kitu Mang Suha ret ka si Asdur. Nya mangga tuh ari kitu mah. Jang Asdur. Ujang geus nyiksa ka anak Mang jeung baturna. Tah ayeuna kumaha tanggung jawabna? Nya naon anu kudu ditanggung jawab Mang? Da kuring mah teu salah.
Jadi Ujang teh keukeuh moal ngaku kana kasalahan. Moal? Ya lamun kitu maka paksa we atuh rek dilaporkeun kanu berwajib. Ya eta mah karidar we atuh mang laporkeun. Tapi samemehna memang kudu ngadengekeun heula kana keterangan ti kuring. Jadi ulah sok gampang percaya kana beja. Sok sanajan ti anak sorangan. Lantaran beja anu ditepikeun ku anak mamang jeung baturna acan tangtu bener. Jadi hadena mah dengekeun heula keterangan ti kuring anu lengkap mang. Ceuk si Asdur ku ayeuna mah nyaritana daria. Tah bener kitu sakuduna mah Suha. Jadi ulah gampang lupar lapor ah. Sabab di kantor polisi oge bakal dipenta keterangan ti kadua belah pihak. Jadi hadena mah sok bandungan heula keterangan ti anak kuring. Tah ayeuna sok Asep caritakeun. Da abah oge hayang nyaho atuh nah kumaha lalakonna anu salengkapna ieu teh. Tah bener bah. Abah oge sarua kudu ngadengekeun. Sok buruder atuh caritakeun. Nya Jang. Sok atuh buru caritakeun. Bener da Mang oge hayang nyaho. Ceuk Mang Suha sabab sarua hayang nyaho kana lalakon anu sabenerna. Heug Mang. Ku kuring kabeh rek dicaritakeun ti mimiti sangkan sararea ngareti. Tah engke tinggal mutuskeun nah harek terus lapor ka polisi atawa moal. Tah kieu geura mimitina mah. Nya sok der atuh buru Asep. Muntong loba nyarita ka mana harap sia. Sabar atuh bah. Kieu geura mimitina mah. Derek-dek si Asdur nyaritakeun deui kajadian tadi peuting. Ti mimiti indit lalajo jeung si endul sobatna sakabehna dicaritakeun di tetek taya anu kaliwat. Anu dipalar sangkan kahareti kubah kareta jeung Mang Suha anu keur ngabandungan. Tah kitu abah lalakon anu sabenerna mah. Nya kitu deui mamang. Kuring nyarita jujur ye saeutik oge teu ngabohong. Sok sanajan kuring rumasa memang bener sok ngabohong. Tapi ku ayeuna caritaan kuring teh bener ayana. Nya lamun teu percaya mah ayeuna keneh. Si endul sobat kuring anu peuting babarengan rek diteang ka imahna sangkan jadi saksi. Ceuk si Asdur sanggeus rengse medarkeun lalakonna. Oh jadi kitu lalakonna teh. Tuh geuning tetela beda jeung lalakon anu tadi dipedar ku maneh Suha. Nya dina hal ieu jelas lamun kitu mah nu geus ngabohong teh anak maneh jeung baturna. Ceuk bah kareta bari ngareret ka Mang Suha. Keke heula abah. Kuring hayang tumanya heula yeuh ka Jang Asdur. Nyaprak bae atuh tanya. Nya Mang, pok rek nanya naon? Lain Jang. Nah bener anu bieu dicaritakeun teh. Nya bener kitu Mang. Samalah apan ceuk kuring oge lamun teu percaya. Ayeuna keneh rek neang si endul sangkan jadi saksina. Samalah lamun mamang keukeuh rek ngalaporkeun kuring ka polisi. Sok bae eta mah. Da kuring oge teu sieun. Walon si Asdur nyaritana daria pisan. Samalah siga anu ngahaja nangtang sangkan dilaporkeun kanu berwajib. Lantaran ceuk pikirna ku harita mamanehna teu salah. Ya heug lamun kitu mah. Tapi keheulaan urusan lapor ka polisi mah gampang. Tapi emang oge hayang nanya heula yeuh ka si Kojek jeung si Emon. Nah bener kitu lalakonna sakumaha anu dicaritakeun ku Ujang. Nya sok atuh buru tanya ku Emang. Cing kuring hayang nyaho nah maranehna masih rek ngabohong keneh atawa kumaha? Ceuk si Asdur panonna ngareret ka si Kojek jeung si Emon anu keur ngareluk tungkul. Lantaran rumasa lamun maranehna memang geus ngabohong. Kojek, jeung maneh Emon. Nah bener anu dicaritakeun bieu ku Jang Asdur teh kitu ayana. Sok geuwat jawab anu jujur. Lantaran lamun wani ngabohong, maraneh jeung si Dadang rek dilaporkeun kanu berwajib. Sok buru jawab anu bener. Tanya Mang Suha bari neuteub seukeut kanu duaan. Bener Mang. Memang kitu kejadian teh.
Walon si Kojek bari tungkul ku ayeuna manehna teu wani mungkir. Oh, jadi benar. Tapi kumaha cek nurutkeun maneh Emon? Tanya Mang Suha panonna mureleng ka si Emon. Nya Mang, jawab si Emon pondok, luk tungkul sabab sieun alatan manehna geus ngabohong. Kurang ajar lamun kitu mah. Nyata si laing duaan. Tiluan jeung si Dadang. Anu geus ngabohong sarta ngadongokeun ngarah dewek ambek. Sarta datang ngajorag ka dieu. Tete lah maraneh tiluan teh bangkar waras ya. Hayang ngirakeun sia kaing. Ceuk Mang Suha bari molotot. Beungeutna nyiak beureum da pugu ambak. Ningali kitu nya pugu atuh si Kojek jeung si Emon meuni murungkut sieuneun. Kuring basa tadina oge teh hayang ngirakeun ka Mamang. Ceuk si Kojek ngawalon bari jeung sieun. Tapi naha atuh geuning kitu buktina sia. Wani ngabohong ka dewek. Kitu deui maneh si Emon. Saruana sia dasar babenyit kurang ajar. Da kuring mah wani ngabohong sorte alatan dititah ku si Dadang. Sabab manehna nyeri hate lantaran tadi penting ele gelut. Ceuk si Emon nyarita anu sabenerna. Dasar belagog sia. Tiluana oge anu saulueun. Nah teu nya, lamun aing ayeuna era yeuh ku juragan Abah. Ceuk Mang Suha bari ngareret ka Bahkarta anu keur ngabandungan. Jampura we, Mang. Nya Mang, kuring oge menta dihamperu hampura. Jempes ya. Sanajan menta dihampura oge teh cukup deuleu. Lantaran maraneh geus ngawiwirang ka dewek. Tangtu maraneh duaan teu nyaho. Lamun juragan Abah teh saurang jalma nu geus gede jasana. Lantaran baheula kungsi nulungan, basa kuring keur aya dina kasusahan. Ceuk Mang Suha paromana katempo bangun anu era. Geus Suha tong ngungkit-ngungkit zaman baheula. Soal baheula geus ditulungan da eta mah geus jadi kewajiban. Ara sabah. Mung bae abdi teh teu oleh emut kana kasaean salira Abah anu kaetang ageung pisan. Da pamihari teh teu ditulungan ku Abah mah. Nasib abdi teh duka teuing kumaha. Nya syukur ari inget mah. Tapi ceuk Abah oge hal eta mah geus bae teu kudu dicaritakeun deui da geus lila kaliwat. Tah ari ayeuna saterusna rek kumaha atuh? Nah rek jadi ngalaporkeun anak kuring ka polisi. Rupina moal janten atuh Abah. Da geuning kitu lalakona. Anu salah teh pun anak jeung baturna. Sedeukeun putra Abah ukur ngabela diri. Tah bener Mang. Anu salah mah anak Mamang. Si David jeung baturna. Nya kitu Jang. Nya atuh ari geus kitu mah urusan teh beres tepi ka dieu. Nya muga-muga we kahareupna ulah aya tunggul sirungan catang supaan. Tah ayeuna mah maraneh tiluan sok ke wacili hampura. Sarta ulah rek manjangkeun kagorengan lantaran teu hade eta teh Jang. Ceuk Bahkarta bari melong ka si Kojek jeung si Emon anu keur ngaraluk tungkul. Satuju Bah. Bener pisan. Si Kojek jeung si Emon kudu gancang sia menta dihampura ka dewek. Ceuk si Asdur bari nyerenges seuri. Bener Emon, Kojek. Maraneh duaan geuwat menta dihampura ka juragan Abah. Kitu deui ka putrana jeung Asdur. Ceuk Mang Suha bari mureleng kanu duaan. Atena keheula anu lain di kieuna. Nya barang ngadenge kitu pok si Kojek ngomong. Asdur. Hampura kuringnya. Kadenge si Kojek menta dihampura. Sorana tegeug daek sote menta dihampura alatan sieun ku Mang Suha. Sok padahal hatena mah teu ikhlas. Kojek. Nah menta dihampura teh meuni kitu euy. Dah kudu kumaha atuh. Tembal si Kojek panuna ngaburila ka si Asdur bangun gemas. Lain kitu atuh euy. Ari menta dihampura mah. Kudu kumaha atuh. Tembal si Kojek hatena ngarasa jengkel. Yeuh Kojek.
Lamun menta di hampura teh ulangan ukur diucapkeun dina bibir hungkul. Tapi kudu dibarengan ku hate anu ikhlas jeung tata bahasa anu merenah lain tegeg kitu. Sia mah beut kawas anu rek ngajak ribut atuh kitu mah. Terus kudu kumaha ngomongna kuring teh. Walon si Kojek hatena geus teu kuat jengkel lamun kongang hayang nyabok ka si Asdur. Anu kawas ngahaja hayang ngaheureuyan ka manehna. Kieu yeuh anu hade mah sarta kumaneh kudu diturutan. Ceuk si Asdur samemeh Pok teh ngadehem heula. Geus kitu Pok deui ngomong. Asep Durrohmat anu kasep. Sim kuring pun Kojek saja mundut ti hampunten tina sabudayaning kalepatan. Ti luhur sausa prambut ti hanap sahibas dampal. Rumaos sim kuring parantos ngabohong anu ngakibatkeun ayana ieu kariweuhan. Mugia salira luntur galih kersa ngahampunten kana sagala kelepatan abdi. Sarta abdi janji moal sakali-kali deui. Tah kitu Kojek. Ceuk si Asdur nyaritana daria pisan. Barang ngadenge kitu cakakak bahkar teh seuri. Nah, ari maneh Durrohmat aya-aya wae ari taun teh. Biasa we atuh menta di hampura mah teu kudu ku caritaan anu panjang-panjang teuing. Anu penting mah ikhlas ulah aya ganjelan dina jero hate. Ari Abah, apan cenahna naon oge kudu bener ari taun teh. Kajen panjang oge ngarah jadi pelajaran ka hareupna sangkan teu sakali-kali deui. Heueuh lah kumaha maneh we eta mah. Tah kitu cenah Ujang sok kewaturutan atuh caritanana kuring. Ceuk Bahkarata nyerenge seuri, kitu deui Ambu Saidah anu ti tadi ngabandungan. Kojek emon. Sok kewaturutan menta di hampura anu bener cara anu bieu. Da bener ari menta di hampura mah kudu ku cara anu hade. Ceuk Mang Suha nitah kanuduaan sangkan menta di hampura. Bodoh Kojek turutan euy. Ngarah urusan tere beres. Walon si Kojek samemeh Pok ngomong ngareng hapeula narik napas. Asep Durrohmat anu kasep. Sim kuring pun Kojek saja mundut ti hapunten tina sabudayaning kalepatan. Di luhur sausa rambut ti hanap sahibas dampal. Margi rumaos sim kuring parantos ngabohong. Anu ngakibatkeun ayana ieu kariweuhan. Mugia salira luntur galih kersa ngapunten kana sagala kelepatan abdi. Sarta abdi janji moal rek sakali-kali deui. Tah sakitu kumaha cukup teu Asdur? Geus cukup sakitu oge. Tah ayeuna kari maneh emon. Sok keuat menta di hampura ka dewek. Tapi kudu sarua jeung anu bieu. Si Asdur nitah menta di hampura ka si Emon ku cara anu sarua. Egah. Walon si Emon paralak manehna oge menta di hampura. Caritana sarua jeung anu bieu. Sanajan hate teu ikhlas, tapi ku harita si Emon teu bisa baha. Antukna ngagugu kana pamentana si Asdur. Sedengkeun hatena mah ngagremet ambek sarta ngati-ngatikeun dina hiji waktu hayang bisa males ka si Asdur. Geus kumaha sakitu cukup. Ceuk si Emon sanggeus rengse menta di hampura. Geus lah cukup. Sok sanajan maraneh duaan menta di hampura alatan kepaksa, tapi teu nanaon lah ku dewek ditarima. Walon si Asdur bari nyerenge seuri hatena ngarasa puas. Tah ayeuna anggap urusan geus rengse. Saterusna rek kumaha Suha? Ya saterusna mah pade permios we Abah. Mung satu acana abdi teh saja mundut ti hapunten ka salira Abah. Rumaos parantos ngaririweuh. Nya teu nanaon Suha. Ku Abah oge di hampura. Ya pami kitu mah ayeuna keneh sim kuring tiluan teh saja amit. Mangga di kantun Abah. Yang Asdur hampura emangnya. Mang Suha ngareret ka si Asdur samalah terus menta di hampura. Nya Mang. Bereslah pokona di hampura ku kuring oge. Nuhun atuh ari kitu mah. Tah ayeuna mah mangga permios kasadayana. Ceuk Mang Suha amitan ka sararea.
Song ngajak sasalaman ka Bakarata jeung ka anakna kitu deui ka Ambu Saidah. Si Emon jeung si Kojek duanana narurutan cungcong ngajak sasalaman bari ngareluk tungkul da pugu era. Nya sanggeus kitu mah teu loba deui carita. Tiluana juru turun ti imah dijajabkeun ku si Asdur nepi ka buruan. Saterusna ngageredig leumpang rurusuhan rek balik ka lemburna. Sajajalan Mang Suha teu cacarita ngabatem bae da pugu keheul ka anakna. Kitu deui ka baturna anu dua. Nya terus atuh leumpang gagancangan bari nahan amarah anu minuhan jero dadana. Kawasna lamun geus nepi ka imah, si David jeung baturna anu geus pasti bakal dicarekan bebeakan. Sabab geus wani ngabohong ka manehna. Kasugri para wargi, urang tunda heula Mang Suha sapara kanca. Ayeuna malikan deui nyaritakeun si Asdur anu aya di imahna. Sajigna Mang Suha baralik sarata geus teu kaciri. Cakakak si Asdur seuri. Puas ya ta Kojek jeung si Emon. Lamun geus nepi ka imah sia pasti bakal dicarekan ku Mang Suha. Kitu deui si David. Nah atuh sia wani ngabohong. Satadina mah meureun bakat ku hayang males ka aing. Alatan tadi peuting. Ceuk si Asdur bari nyakakak seuri. Manggas tong sesorian wae gandeng. Ceuk Bakarata ngagorobok teh jero imah. Ah si Abah mah meuni ulah anak senang teh. Walon si Asdur geus kitu suk ka jero imah. Lain bisa oge geuning maneh mereskeun pasoalan. Yeh ari Abah. Astur teh alias Asep Durrohmat. Bet asa piraku teu bisa mereskeun pasoalan sarupa kitu. Anu matak Abah teh kudu percaya kanu jadi anak. Lamun anak Abah teh pinter, sanajan cenah mah bedegong matanghul baragajul. Tapi datara salilana salah. Walon si Asdur gek diuk hareupeun bapana anu keur ngelepus udud. Nya alus we ari kitu mah. Lantaran ari jelema mah lamun rumah saresep nyieun pasoalan, tangtu kudu bisa mereskeuna. Bener satuju Bah. Abah, ari tadi teh ceuk Mang Suha kungsi nyarita, lamun cenah baheula kungsi ditulungan ku Abah. Samalah cenah Abah teh saurang jalma anu gede jasana lamun teu salah mah. Tapi jasa naon anu geus dilakukeun ku Abah teh Bah? Nya Abah geus ngalakukeun jasa naon? Nah teu bebeja atuh ka Ambu. Ceuk Ambu Saidah nyampeurkeun gek diuk gigireun salakina. Wah nah nulungan batur kudu dibeja-beja. Da eueuh parentahna atuh. Lain kitu Abah memang bener eueuh parentahna. Tapi apan biasana mah naon rupa anu kajadian. Abah masok bebeja wae ka Ambu. Nya bebeja we ari nu perlu dibejakeun mah. Bener eta oge. Tapi apan Ambu teh hayang nyaho. Nah jasa naon anu geus dilakukeun ku Abah tapi ka Mang Suha katingalina bet siga anu era. Keur ti pupun cereng oge ngadadak cempe jol Abah mah. Nya Bah. Cing pok atuh caritakeun. Kuring oge hayang nyaho Bah. Ceuk si Asdur sarua hayang nyaho kana lalakonna. Ku Abah rek dicaritakeun tapi omat ulah dibeja-beja ka sasaha. Lah Abah. Heug mangga kitu ari ka kolot teh. Apan kuring manurutan Abah. Ceuk Abah heug nya heug. Nya tong diturutan atuh nyarita teh kudu bisa tumpa tempo. Lamun kitu ka sasama contona kasih endul sobat maneh anu geus akrab. Kitu ceuk Bakarata mamatahan ka anakna. Sumuhun mangga Abah. Dilajengkeun cariosna. Walon si Asdur nyaritana lemes. Kieu anu sabenerna mah. Baheula basa jaman keur ngora. Si Suha kungsi jadi tukang dagang gentong.
Unggal poe manehna teh sok ngidar ngurilingan lembur nawarkeun dagangana. Terus kumaha bah? Dengekeun heula atuh. Heug atuh mangga. Saterusna dina hiji poe si Suha dagang ngidar ngurilingan lembur. Ti isuk nepi ka beurang. Tapi poe eta mah hiji oge gentong dagangan teh taya anu meuli. Kusabab capek leureuh heula di hiji tempat handapeun tangkal rambutan. Tah didinya aya saurang jalma sarua anu dagang tapi manehna mah dagang paparabotan. Nya atuh gancangna carita. Rung ngarobrol itu ieu masing-masing nyaritakeun kahirupana sewang-sewangan. Tekung silila si tukang parabot teh sare da capek meureun geus leumpang jauh. Tah sabot keur sare daganganna dibawa ku si Suha. Sedengkeun gentong boga manehna ditinggalkeun sabab berat mamawa. Ceuk Bah Suha reg nyaritana eureun heula ret kana muk anu dieusi ku cai ente. Regot-regot nginum heula lantaran ti corona satuhureun. Oh, jadi lamun kitu mah daganganna dihilikeun Bah. Heueuh dihilikeun. Lantaran gentong dagangan manehna mah hargana teu sabaraha. Mamawa oge ukur genep siki da puguh berat. Sedengkeun ari paparabotan mah sanajan berat oge tapi loba rupa-rupa jeung leuwih gede duitna. Tangtu penghasilanna bakal muceki lamun payu kabeh mah. Saterusna kumaha Bah? Nya Abah saterusna kumaha panasaran ambu mah. Si Asdur jeung indungna pilih genti tumanya hayang nyaho lalakon anu satuluyna. Saterusna mah digidig atuh ditanggung dibawa indit lurusuhan. Sapanjang jalan ditawarkeun ka urang lembur, susugaanan aya anu meuli. Nya teh lah payu dagangan teh da loba anu butuh ari ku parabot mah. Anu akhirna si Suha teh anjog ka hiji lembur. Kusabab capek terus leureuh heula bari jajan ngeusian beuteung. Tah palebah dinya anu meuli parabot teh loba. Loba jelemana da lembur gede. Awewe jul-jol daratang mereuli parabot. Tapi loba anu ngarasa heran sabab si Suha anu biasa sok dagang gentong beut jadi tukang parabot. Nya kulantaran si Suha mah pinter ngabohong. Bebeja ka jalma sejen mah cenah daganganna ganti tina gentong kana parabot. Uluh pinter ngarahul atunya Mang Suha teh. Paingan nurun ka anakna. Paingan nurun ka anakna si David. Sarua pinter ngawadul geuning. Aya turunan ti bapana. Ceuk si Asdur ngengklokan bari seuri. Meureun mata kitu oge. Nurun ti bapana. Geus kitu kumaha Bah? Tong wakang ngengklokan atuh ujang. Keun caritana sanata mat heula. Atuh da teu geunah ari teu ngengklokan mah ambu. Geus jarempe atuh. Rek diteruskeun atawa moal caritana yeuh. Ceuk Bah Kareta bari rutret ka bojona jeung anakna. Nya komo we atuh Bah. Sok dardeui resep kuring mah. Kieu saterusna mah. Basa si Suha keur pakpik-pak ngaladangan. Si tukang parabot anu tadi sare nyusul sarta terus nyarekan bebeakan. Samalah nepi ka ditunjuk-tunjuk beungeut si Suha teh hareupeun batur. Si Suha teu bisa mungkir lantaran loba anu nyaho. Da puguh si tukang parabot teh geus loba anu apal da mineng ngaliwat. Sanggeus kitu kumaha atuh Abah? Tanya Ambu Saidah bari neuteup ka salakina anu keur cacarita. Samalah kituna teh bari jeung pepeta di Bandungan ku anakna. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.